Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepangkeun wasta abdi Muhammad Harsyaran Diansyah ti kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade nerangkeun ngeunaan artikel basa Sunda kelas 12. Topik naon wae sih nu arek ku urang dibahas teh? Nyaeta nu kahiji aya pangertian artikel, anu kadua aya ciri-ciri artikel, anu katilu aya syarat-syarat artikel, nu kaopat aya wanda artikel, anu kalima pandika panca artikel, adegan dina nulis artikel jeung lengkah-lengkah nulis artikel. Tah, ari harti artikel teh nyaeta mangrupa karya tulis anu disusun pikeun ngambreng-brengkeun pamendagan nu nulis kana hiji fakta, data, pamendengan batu lumasa kana runtuyan logika nu tangtu. Anu salajengna aya ciri-ciri artikel di antawisna anu kahiji ditulis kalayan asmana, nu kadua ngandung gagasan aktual bisa wae kontroversial, anu katilu gagasan atawa anu ditepikeunna kudu aya pataling jeung kepentingan area masyarakat nu macemna, anu kaopat ditulis secara referensi kalawan visi intelektual, nu kalima dipindahkeun dina basa anu hirup, egar, populer, tur komunikatif, nu kagenep singket, tur tuntas, jeung nu pamungkas eta orisinal atawa asli. Teras lebet kana syarat-syarat artikel, adi antawisna kahiji basa nu digunakeun kudu jelas terkomunikatif, nu kadua dirojok ku pamanggihan ahli atawa data, hasil panalingtikan, nu katilu temana kudu aktual, nu kaopat perkara nu dipendar kudu hal-hal nu penting tur aya pangmanfaatna keur pamaca. Lajeng kana wanda artikel nu aya kahiji nyaeta predikat, can fungsi kajadian, anu kedua nyata eksplanasif, nyata lebet ku fakta-fakta, anu kaopat deskripsi ngagambarkeun hiji perkara, anu pamungkasna eta eksplansif, jentrekeun kana hiji perkara. Tah, kumaha padika maca artikel teh? Nu kahiji naca heula judul ti mimiti nepi ka tamat, nu kadua catetkeun hal-hal penting dina artikel, nu katilu catetkeun ahli nu dicutak dina eta artikel jeung nu pamungkas jeung ringkasanana dina nu dibaca. Tadi mah padika maca artikel, ayeuna mah naon wae sih adegan dina nulis artikel teh? Tah, adegan dina artikel teh nu kahiji aya judul, nu kadua alinea pembukaan, nu katilu alinea pamandes atawa waruga eusi jeung nu pamungkas eta alinea pamungkan. Salajengna kana lengkah-lengkah dina nulis artikel. Nu kahiji milih tema, kadua milih judul, nyusun alinea awal, nyusun alinea panandes, ngolah gaya nulis, nyungsi data atawa rujukan, ngindekeun pamedegan dina alinea pamungkas, nyarungsum atau ngedit tulis anu pamungkas nyaeta ngirimkeun tulisan. Mung sakitu nu ku tiasa ku abdi dipedarkeun ngeunaan artikel pangajaran bahasa Sunda kelas 12. Mugi-mugi